أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن jangsin sahaja ma'alamu anu leuwih dolim ai tegasna laadan teu aya hiji jalma anu leuwih dolim laadan lamun teu aya hiji jalma anu leuwih dolim mimman tinimbang jalma mana anu nyegah mana anu ngahalang-halang masjid Allah kana pirang-pirang masjid Allah ayun karo kana yen dicarioskeun piha dina eta masjid Allah naon ismu jenengan Allah bisolatin kalawan salat wa tasbih jeung tasbih wa sajeng lempang berusaha pi kharabiha dina ngarobohkeun masjid bil hadmi kalawan ngaruntuhkeun au ta'atili atawa ngosongkeun nazalat tumurun ieu ayat ikhbaron karena ngabejaan anir rumitina urang rum allazina jalma-jalma kharabu ngarobohkeun ieu jalma-jalma baital muqaddasi kana baitul muqaddas au fil musyrikina atawa di golongan musyrikin lamma saddu dina mangsana ngahalangan eta musyrikin annabiyya sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hudaibati dina taunan Hudaybiyah anil baiti tina asup ka baitullah ulaika ari itu mamana masajidallah mah teu kana bukti lahum eta tetep ka itu jalma ayanu khuluha kana yen asup itu jalma ka baitullah illa khaifina angin barisieun kabeh khobarun eta jadi khobariyah bima'na amri kalawan ma'na amar ai tegasna akhifuhum kudu nyingsieunan anjeun kabeh ka itu jalma bil jihadi kalawan jihad palayan khuluha mangkan teu asup ka baitullah saadun hiji jalma aminan bari sentosa lahum eta tatepikeun jalma-jalma pi dunya di alam dunya hijiun ari kahinaan hawanun tegasna hina bi qatsli kalawan merangan wasabi jeung nawan wal jizyati jeung mayar upeti walahum jeung eta tetep ka itu jalma-jalma fil akhirati di akhirat azabun ari siksaan azimun anu ageng wa ari ieu adab annaru eta neraka wa nazala jeung turun lamma ta'ana dina mangsana nyacad saha al yahudu yahudi pinasahil kiblati dina nyalin kiblat au fi sholati atawa dina sholat annafilati anu bangsa sunat alar rahilati lureun tutumpakan pisapari dina waktunya nyabaan hai suma kamana bae hai suma tawajjahat kamana bae nyang hareup ieu rahila walillahi jeung eta tetep milik Allah al masriqu ari jihad wetan wal maghribu jeung jihad kulon ail ardu tegasna bumi al ardu ari bumi kulluha tegasna sanyana bumi
kulluha tegasna sadayana bumi li'annahuma karena arisa li'annahuma karena arisanya nama masrik jeung maghrib nahiyataha wallahu alam bisawab fa aina ma tuwallu mangka kamana bae nyang hareupeun aranjeun kabeh wujuhakum kana pirang-pirang beungeut aranjeun kabeh pin sholati dina salat bi amri kalawan parentahan Allah pasamma mangka eta didinya hunaka tegasna didinya wajhullahi aridat Allah kiblatuhu tegasna kiblat Allah allati anu radiyaha ngaridoan Allah kana eta kiblat innallaha sa'nyana ari Allah wasi'un eta anu jembar yasa'u anu ngaliputan naon fadluhu fadolna Allah kulla syai'in kana sakabeh perkara alimun tura anu uninga bitadbiri khalqi kalawan ngurusna makhluk wa qalu jeung ngarucap kafir kabeh biwawin kalawan harap wau waduna jeung teu make harap wau ail yahudu tegasna yahudi wan nasoro jeung nasrani waman jeung jalma jaama anu nyangka salah ieu jalma annal malaikata kana yen sanya malaikat banatullahi eta putra istri Allah inta khodana ngajadikeun saha Allah waladan kana anak qala ngadau Allah ta'ala ngadau Allah ta'ala subhanahu maha bersih Allah tanzihan karena ngabersihkeun lahu ka Allah anhu tina boga anak ballahu tapi eta sawareh kagungan Allah ballahu tapi eta satengah tanapi sawareh kagungan Allah ma'ari perkara pisamawati anu aya di pirang-pirang langit wal ardi jeung di bumi mulkan karatuan wa khalqan jeung dadamelanana wa abdan jeung abidna wal milkiyatu jeung ari sifat milik tunapi eta nganapikeun alwiladata kana anak wa abaro jeung nyieun ibarat Allah bima kalawan lapad ma tagliban karena ngalindi lima kana perkara la yaqilu anu teu berakal kulun arisa kabehna lahu ka Allah qanituna eta anu pada taat kabeh muti'una anu taat kabeh kulun arisa kabehna bima eta tetep kalawan perkara yuradu anu dikarepkeun ieu ma minhu tina ieu kulun wa fihi jeung eta tetep dina perkara taglibul akili ari ngompetkeun anu berakal badi'u samawati anu ngadamel pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi mujidu ma tegasna anu ngayakeun bumi jeung langit la ala misalin teu natepan kana conto sabako anu ti heula wa idang kodo jeung taskala nangtukeun Allah aroda tegasna karep Allah amron kana hiji perkara ai ijadahu tegasna kana ngayakeunana perkara fa inna ma yaqulu mangka pastina ngucap Allah lahu kana eta perkara kun bukti anjeun payakunu terus bukti ieu perkara ai tegasna bahwa ari
itu perkara yakunu bukti ieu perkara wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraat binasbi kalawan nasab jawaban jadi jawab lil amri kana amar wa qala jeung ngararucap saha alladzina pirang-pirang jalma la ya'lamuna anun teu nyao ieu jalma-jalma ai tegas ai kufaru tegasna pirang-pirang kafir ai kufaru Makkah tegasna pirang-pirang kafir nagara Makkah li Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula kunawan atuh teu halla yukallimuna nyirian ka kaula laula yukallimuna kunaon atun teu nyariosan ka kaula sallallahu Allah annaka yen sanyanyan anjeun rasuluhu eta rasul Allah au ta'tina atawa datang ka kaula sadaya ayatun naon ayatun ayat mimma tina perkara iktarahna anu menta kaula sadayahu kana eta perkara ala sidqika kana bener anjeun kazalika saperti kitu pisan kama tegasna saperti perkara kola yen parantos ngarucap saha ulai itu kafirin kola ngucap saha alladzina pirang-pirang jalma min qabli manu tetap tina samemeh itu kafirin mingku fariti golongan kafir mingku faril umami ti golongan kafir umat-umat almadiyati anu baheula li ambiyaim ka pirang-pirang nabina itu jalma-jalma mislang qaulihim kana seperti ucapana eta kafirin minat ta'anuti tina walau alam wa talabil ayati jeung menta pirang-pirang ayat tasabahat silih sarufa naon kulubum pirang-pirang hatena itu kafirin pil kufri dina kufur nawal inadi jeung nang tangna pihi eta tetap dina ieu ayat tasliyatu ari pangupat lin nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad bayanat teman-teman geus meretelakeun kaula anu agung al ayati kana pirang-pirang ayat li qaumi yuqinun pikeun kaum anu ngayakinkeun kabeh ya lamuna tegasna padanya ieu kaum annaha kana yen sanyanyana ieu ayat-ayatun eta pirang-pirang ayat payu'minuna terus iman ieu kaum pakatirahul ayati mangka ari menta ayat ma'a sarata ayat ta'anutun eta ta'anut